Jim, ari maneh kunaon? Niduhan leungeun diusapkeun kana tarang. Wah, nu bener. Dengan anak sejati. Lain siga budak leutik wae atuh Jim ngompol di calana. Salah atuh, kan budeg. Kudu make gaya nginjemna. Menyaksikan, like, share, comment, and subscribe. Jim, kurang tebak-tebakan ah. Ayo, rek tebak-tebakan naon, Jim? Yo, tebak yo. Kumaha carana nginjem ragaji ka jelema budeg? Ya tinggal ngomong weh. Mang minjem gaji. Salah atuh, kan budeg. Kudu make gaya nginjemna. Oge nya. Hiji deui ya, Jim. Kumaha carana nginjem ragaji ka jelema gagu? Ah, maneh mah. Pertanyaan teh sarua wae minjem gaji. Ya sarua wae atuh make gaya. Salah tuh. Ya terus kumaha atuh? Yuh, ngomong weh. Mang nginjem ragaji da teu budeg ieu. Aduh. Keur naon Jim euy? Biasa Jim, keur ngapalkeun tugas sekolah lieur euy. Jim, ari maneh kunaon? Niduhan leungeun diusapkeun kana tarang. Iya Jim, euy, pelajaran kasih asupna lieur. Naon hubunganna niduhan leungeun tuluy ngusapkeun kana tarang ari maneh? Soalna tadi peuting di kamar bapak urang ngomong ka endung urang. Emang ngomong naon kitu? Lamun hese asup, si duhaneura sirahna, ngara gampang asupna. Aduh. Jim, eta celana baseuh kitu kunaon? Heueuh Jim, tadi teu kuat hayang kieu. Lain siga budak leutik wae atuh Jim ngompol di calana. Nya, gara-gara tadi lalajo berita di TV. Naon hubunganna ari maneh lalajo TV jeung ngompol di calana? Bohang seur diha. Tadi cek reporterna jangan beranjak kemana-mana. Padahal orang geus teu kuat hayang kieu. Aduh. Jim, mana ini nyaho teu? Indungna Ibu Kartini. Tak apal euy, emang mana nyaho kitu? Nyaho lah urang mah. Emang anakna saha kitu? Nya anakna sejati atuh. Wah, nu bener. Dengan anakna sejati. Nyaho atuh. Yo cek lagu ge dengekeun. Ibu kita Kartini, putri sejati. Aduh,